Sahur Sayyidina Ali radhiyallahu min sa'adatil mar'i khamsatu. Di antara kebahagiaan seseorang eta aya dina 5 faktor. Lamun 5 faktor di ayat di jelema berarti ada kebahagiaan juga. Kebahagiaan itu kali nanti dina antakuna zadatu muafaq. Jadi juga pamajikan aku jeung parentahan Allah, aku jeung parentahan soleh. Gitu. Kambuana wa al-qadu abdor anak-anak. Nah, balageun nurut ka Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Imam Bapak. Dua atau bahagia. Kedua ini sudah mentok bermainnya. Gitu. Katilu wa ikhwanuhu antiya. Babaturanna jelema-jelema tarak. Nah ini jeung santri. Itu gampang ya. Ini santri kiai ini. Katilu. Wajiranu solihina, ciri kebahagiaan kaopat jelema teh boga tetangga ge sama we. Sakelima eta sawe di rumah teh. Gitu. Ya. Eueun beureum ada eueun masalah. Taroleun gitu. Teu mandi ngaran. Nah, teu usaha-usaha. Nu terakhir kebahagiaan jelema teh warisku di baladi rizkina lemah sorangan. Dan sudah abrak-abrakan saja. Di lemah sorangan dia mati.